awak kurang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak kurang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua muka labah jeung ningali teh ya batak pangkat ge Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang Habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deleukeun abdi atuh ka Gusti kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh arini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti yeuh cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup deuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal pae di mana-mana nu ngegelempeng ningali ka kaula tafarraqo bakal hancur mal bisa Musa kajen ku kumaha Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah neuk kanaonan sa Gusti Allah neuleuh ka hayang tambah-tambah keyakinan emang teh yakin tambah doang Gusti kan bisa ngotot ya ikos gitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun henteu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ka gunung Musa ikhlan alaik bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah make tarumpa iceun ikhlan na'laik copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar mae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos kara itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana Musa saiko ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat Musa saiko tadi mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali moal kuat tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teh ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajalikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajalikeun di dia lamun ditajalikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha dirinya lain Allah dirinya tajalina dirinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu didinya aya protein
yo gede na dunia aya Allahan Allah 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 di mana ditajalikeun anak urang kapanggih di dinya ngan moal paling ulang mah melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak kurang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ka 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ka 9 kos kumaha eta Tuan Syekh Abdul Qadir buka aya 40ha di ditu aya di dieu aya di dieu aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah tah kos kitu Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Tangerang aya pan sada bisa kos kitu moal ka harti ku sia mah sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan sekupina menang ngridit kene kahalangan ku eta moal bisa kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah kiai nu masih kene anslub dina kos karari itu jauh jeung Gusti Allah moal bisa kahalangan ku eta aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah moal bisa tanu mantak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza maksusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah lamun tadi pijamil auqat wal azman mun ku urang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon kitu neuleuh doa mun dijadikeun ke jadikeun qodiyah nasalibah kuliah muwajahahna engke ku urang ditanakudna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu mana dalilna ieu dina Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah kuari ibadahna jadi resep nu tatadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok hudang peuting kuari jadi hudang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih kuari tasbihna ge loba dijualan blon mah tuh jualan tasbih rada daek nya kuari baca kelantas be nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan-perusahaan kula geus dibikeunan ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bita deui moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia beneran kan bener karak bere mulai zikir tengah peuting nah pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang kara bae ka Allah bae kuari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi-jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak talu kana dunia siap abdi salantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebal deui kieu mulai hampang oh kiai lamun ti keur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah ti keur ieu japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geunya karena kuari bae jang horeng ngeunaheun jasa jadi kiai ibadah teh eta insyaallah kaduhung baheula teh mun aya nu nuduhkeun baheula geus ulah loba omong ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki
tinggal nini tiris sak nini tiris tadeuy nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah ge ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadeuy nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masya Allah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna teh ulah geus deui lah geus kolot ieu keur ka Allah ye ka Allah lah karena kuari bae tungtung nama penting lain zikir ngadu omong jeung nini dikit maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake ka berat naon dipake ka berat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah masa akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake ka berat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awak kunaon atuh begitu dek dipandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabara tahun tapi bakal diberes surga ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kanikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun kurang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi taala dakwahna lillahi taala geus kabeh lillahi taala ketika maot eueuh kabeung berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunan nyana sebatang kara aja ka Allah maot di akhiratna wajah-wajahna wujuh yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teh dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bigoiri hisab datang ka sorga engke ila rabbiha nazirah engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insyaallah akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nuku urang kuari disembah-sembah Allah engke maka deuleu bakalna di akhirat ieu takan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teh moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli surga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan sorga anu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan naon mantak hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinanan nenen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek noel ieu mah nu aing nu dikabogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia deuk dideuleuh bae neuleuh lagi aing geus ngeunahkeun jasa tama kue bego kue tinggal kue aing mandek neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae ya jasa ieu liwat jasa neuleuh kue cincin ku jara ngan teu dipiguran doang ja kue ieu mah tuh ngan teu di minyak misikan doang ja kue
ditoel henteu di dahar henteu ngan dikieu doang ke diamban kuna ada ku nikmat jasa bogoh ka Nya Sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge tungkeun basi mending di dahar we kakarak datang ka bibir doang aya suara Sarwiti na siapa suara Sarwiti? Kumsalam, saya tak. Abi, Kang Jaid. Barang di dalam buka Sarwiti, kue raga kemana meren tak kajawat. Oh Sarwiti sayangku, masya Allah. Eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada diminyak bisikan leungit ragak sabodo ku ucing ku kotok los. Sebab aing mah aya nu nyieunna. Tuh kan eleh tak eta kos kitu itu engke dibere bidadari dibere segala barang deuleu Allah eueuh naon Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu eta kos kitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung Sarwiti kue ka mana suabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh geus los jang sia kabeh weuy sama kue ku ucing suabodo teh geus tadi pirale sebab deuleu bibirna komo geus senyum masya Allah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tak senyum masya Allah nu di imahna ngomong bae euy dijualan bae dek dibawa ka mana ulah ngomong dek dijual deui nu ditu ge dek dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang ayo jeung urang rawakidang ka mana memonon sia kadaran di akang-akang atuh beuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh pan urang beuh hate teh aja jantung kajenting keur hareudang ngecep betis diaakeun ku urang Subang langsung retiis komo hajunyana bari nyuguhan masya Allah bari seungit anu di imah mah bau kelek mantang kajun teu hayak ka di imah bau kelek di deuleu ieu na behana talina nu hiji deung nu hiji beureum itu beres masya Allah isi budak tapi anakan baik tetap tuh kan itu diakangkeun jadi sakali diaakan cokot tas dan ka jero kamar sabaraha eta aya panggil 100 juta malah nu di imah mah boros 100 juta hayang 100.000 ge bau urat perangkal sebodek ieu teh eta doang tah eta kos kitu ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mantak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rizki urang loba jeung saetikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saetik mah saetik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut nomor kahiji nomor kadua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka pangeran ranjen kabeh kama tarawnal qamara lailatal qamar lailatal badri sakumaha anjeunna neuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna adapun teu bisa dicaritakeun kos kukumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeuleuna beda-beda
ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu kadeuleuna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu ku para wali mah kieu tergantung kumaha martabatna masing-masing kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah sebab nu dideuleu teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 80% kitu bakalna tan mantak cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilakeun jang luhurna agama Allah. Henteu aya jual beli jeung dunia teu aya. Nu mantap Osama bin Laden jan teuing aing mah dibunuh ge harta aing wabeh jang liilahi kalimatillah. Saddam Hussein aing mah pokona perang liilahi kalimatillah. Sanajan loba ti sisi ti gigir ieu itu teh di negara urang mah emang kitu bae lantaran demokrasi. Diulahkeun urang mah bener, diulahkeun urang mencintai jelema-jelema anu jihad fisabilillah. Mata si ka urang mah naon hilir mudik simpang siur berita teh Muammar Gaddafi kurang kumaha caritana atuh jeung urang ditu coba tanyakeun Muammar Gaddafi kos kumaha nyawana dikorbankeun daripada orang kafir asup ka negara aing ka Libya maning aing jadi tebusanana keur disingkatkeun seperti eta masyaallah jeung di berbagai negara-negara mantak wani perang daripada diobok-obok ku kafir sabalikna di Indonesia kajen teuing urang mah ulah perang mah hese liweuh agama malah eta mah masing-masing bae ciut kuari agama di negara urang luhurna agama ku perang sakitu bae geus lamun perang luhur bakal agama mantak Baghdad mah teu aneheun rakyatna perang teh sebab negara tertua di dunia lain kakarak sakalinya na macaan sejarah Iran diperangkeun lain kakara kuari tiba heula rakyatna ti SD keneh geus baca sejarah negara urang negara perang mantak unggul datang ka kuari Arab ketika teu diperangkeun kuari tak sirana siratu kos kieu kaayaanna Indonesia teu diperangkeun ieu kuari amburadul HP ambalayah di HP bluetooth na geus teu bareres mah boro-boro budak ngora ustad ge didinya nu aya BH-an doang nu aya sempakan doang tarolol jasapan goblok tolol lain seuri saya mikir goblok karo bahaya di urang larangan di urang teh di zaman kurang keur ngora mah kapan larangan begitu naik deka Bandung teh deka Bandung lantaran aya isu loba anu ngajualan itu gambar-gambar bugil eta di bus polisi Masya Allah tukang-tukang dagang coba dideuleut tukang rokok tukang majalah takut ada yang jual gambar-gambar ya Allah ya Rabbi keur kula masantren di Garut lamun dek ka Bandung jurusan Cicaheum atau Bokbon Kalapa eta dioperasi heula tadi mobil teh operasional besi aya nu ngajualan kos kitu lantaran dilarang ku negara di Cicaheum ka Tasikmalaya naik bus deui besi aya deui polisi kuari mah polisina nu merean polisina di HP polisi ge aya goblok dibikeun ka babaturanana ambalaya ne kumaha negara urang coba aya pemandangan geus eueuh rem berbagai tayangan-tayangan dan lain sebagainya informasi wahara jasa melalui HP internet dan lain sebagainya mentak cek Gus Dur belum siap Indonesia untuk menghadapi era globalisasi cek Amin Rais siap sudah cek Gus Dur belum siap coba dah lihat bener bae kuari kebablasan pemajikan geus boga anak 5 menta cerai akibat Facebookan geus boga anak leungit saminggu akibat Facebookan pemajikan di Tangerang tah nu sugih teh ya Facebookan jeung urang Kalimantan leng eueuh kuari geus boga incu make stit keneh kapan nini lantaran Facebookan jeung budak ngora bolon panet itu bolon ieu ablaul bolon ditinggalkan geus boga incu lain seetik di kalangan pejabat ge kararitu terus datang ke handap deuk kumaha ka hareupna
ieu kakarak zaman datang ka tahun 2012 menghadapi 2013 lah 2013 ieu geus kos kieu ulah diharapkeun 14 15 kali itu makin bagus ma min zamanin illa badahu syarrun minhu zaman maka ditu beuki boblok ulah diharapkeun mantap anak nu teu dipasantrenkeun teu nyahoon ka salat teu waka disalahkeun anak bapana anak tadi diajikeun tadi pondok pasantren kan deleukeun ka hareupna kuari bae geus kos ieu komo ka hareup lamun bapa jeung ibu hayang salamet ka hareupna nyahoon ka Allah pasantrenkeun anak kadituna bahaya emang kumaha ya Allah ya Rabbi ieu mah lain lalagaan kuari mah geus teu kuat sakumaha cek Gus Dur belum siap Indonesia naon sababna anehan cek orang cek Gus Dur teh orang Indonesia masih aneh jadi nemuin apa-apa aneh kok bisa gitu Gus iya di Jakarta aja ada motor nabrak ayam masih digulung-gulung aneh Gus Dur tak kos itu kirain siapa itu ada apa itu ramai amat ayam ketabrak motor atau kenapa ditonton geus nyaho kotok katabrak ditonton keneh bae di Indonesia mah blon atau komo organ tunggal kotok katabrak bae ditonton atuh organ tunggal teu make calana-calana acan atuh caronton ku sia itu ieu kareupna ya Allah ya Rabbi la wakil cek sagaul muradu la tuhitu bihi nu dikarepkeun teh henteu ngamot henteu ngaliputan mata teh ka Gusti Allah wa huwa yudrikul absar Gusti Allah ma anu neuleukeun ka seluruh mata ya roha Allah maneulekeun ka urang wala tarau mata teu bisa neuleukeun ka Gusti Allah tapi Gusti Allah neuleukeun ka mata urang urang teh neuleukeun jadi kicepkeun age ku Allah dideuleukeun age ku Allah sedengkeun Gusti Allah maneuleukeunna ka urang teh ihatoh yuhitu bihi ilman di samping neuleu kanyahoan deui ieu muhit ihatoh teh kos kitu pan urang ge neuleu ngan teu nyaho urang kadeuleu urang neuleu itu ngan teu nyaho deuk ka mana urang neuleu itu tapi naon maksudna teu nyaho Allah mah nya neuleukeun ka mata urang nya nyahoon nu matak geus teu kudu hese-hese nyiksa jelema teh lantaran nya adalah nya kanyahoan urang deuk asa-asa kieu izin amat ka Gusti Allah deuk dipeuremkeun bae aya bae nu liwat susuna gede beureum beun sabelah kieu deungeut Allah nya Allah ditolak tuh mending dua jak nya henteu mah sabelah bae rada ringan beureun ieu kanyahoan bae ku Gusti Allah masyaallah kam tazni ainuk geus sabaraha kali pake zina ieu mata lantaran mata teh zina al ainani tasnian al ainani dua mata ieu zina cak sahabat qalu wa ma tasnian kumaha zinahna mata zinahna mata dipake neuleu nu diharamkeun ku Gusti Allah minan nisa'i wa gairiha neuleukeun ka awewe jeung lian-lian anu diharamkeun ku Gusti Allah mata termasuk kana zina cukup jang ditonjok ku siksa Allah tina mata doang ge zina unggal poe endeu kumaha deui atuh urang boga imah darepeunana jeung gigigeurna kontrakan urang Brebes urang Lampung dan lain sebagainya isuk-isuk ngopi di hareupeun imah neuleukeun si mbah nu endeu ka pabrik teh bahenol dideleukeun ku nya nu putih dideleukeun teu karasa eta ku Ki Haji pajar teh mah horenganan henteu si dosa eta cukup jang ngrebek di neraka mah neuleukeun si mbah doang unggal poe unggal isuk unggal sore malah mah nya nage atuh senyum segala itu nage senyum deui itu mah senyum teh lain bogoheun abu ulah mayar Ki Haji nama bunga pajar bogoheun atuh di mana bogoh sabira kaki-aki atuh tungtung nama udah mbak mah jangan mayar lah diberi senyum doang tinggal nini-ninina atuh nyarekanan wah senyum kan wah tahu diri cemburu berarti lu cemburu mah lain budak ngora bae nini peot ge cemburu sarua bae masyaallah ya di negara urang kos kieu ku hari ya Allah ya Rabbi bari ngopi di hareupeun jalan kontrakan mah teu bogangan di hareupeun jalan imahna mantes mandi rapi bari ngaroko di hareupeun imah neuleukeun anu leumpang komo lamun macet manyana malah marada ngadoa sing macet lantaran rada kebel neuleukeunana
geus teu karasa ta dosa. Kotrotan-kotrotan pasoro jabalan. Sakali-sakali horeng dosa jadi segede gunung. Ih, teu kumaha deui. Singa dewata. Urang teu bisa deuleu ka Gusti Allah di dunia, di akhirat mangke mun urang ka akhirat jeung mudah-mudahan urang ka sorga. Karak bisa tapi di dunia urang dideleukeun ku Gusti Allah mata urang ala sabilil ihatah neuleu jeung kanyahoan lirikan urang neuleu urang kahayang urang kumaha kageunahan mata urang dan lain sebagainya mantak ieu geura tobatan mata geus kolot mah umur 60 50 60 70 geus kudu kieu beta di imah Gusti mata abdi. Alhamdulillah ku Gusti dibere mata titipan ti Gusti ieu mata teh ku abdi digunakeun pake dula deuleu. Gusti teh make aturan aya nu halal aya nu haram ieu teh neuleu teh ku abdi sok digunakeun pake deuleu anu haram Gusti. Eueuh deui pamuntayangan niwal ti ka Gusti mun abdi maot mata abdi ieu henteu dihampura meureun abdi cilaka. Tapi Gusti ngopan Maha Rahman Maha Rahim Maha Ghafur abdi mah hampura baca Gusti dihampura ku aing coba mantes tobat sia deuleuan sia diperhatikeun ku aing geus tunggas bae dihampura ku aing memeh bae sia geus bisa tobat coba timiti ku ari datang ka selanjutnya coba kula alhamdulillah geus ditobatan harampang da asa geus tobatan bae ibadah ge hampang lain deui ngadenge suara azan ge giat bebe jaga pemajikan azan kan dek sare heula ka haji Ji, saya majikan apa? Pencari lah, baik ngenahan ke masjidna, baik hampang. Je, ya ondo tanawan ya. Adzan mah tuh ke masjid. Nya, guys, ke masjid lah, hampang. Alhamdulillah. Cek pemajikan anda jadi rezeki haji barang ngaji ka Cilongo bisa berjamaah ceknya. Di imah ke masjid ya bangsa 300 meter lah di jalan aya si mbak ping-ping na putih amat teh budak karak tas tobat ayo kadedeleukeun keur salat ge kadedeleukeun lain kadedeleukeun Allah ping-ping poar teh budak lesang geus sakitu mah eta urang mananya di kontrakan mana eta budak masyaallah aya nyaho nomor HP-na subhanallah dari mata turun ke hati. Dari mata tobatan geus lamun urang ditangtayungan mah ku Gusti Allah dek disalametkeun begitu orang tobat komo geus kolot begitu aya we mah bali lah dikawin moal naon moal geus kolot geus aman. Malah engke aya boga perasaan di jero hate teh begitu neuleu cek Gusti Allah ulah di deuleu haram mah bali. Cek Gusti Allah itu berarti tangtayungan ke Gusti Allah. Allah langsung ngonoe. Sekolot, kalau sok loba kamar mana geus banding jero kamar bae. Jero kamar bae, geus jero imah bae. Kaji. Biasa dok lempangan ieu geus teu lah, loba maksiat. Waduh, masyaallah. Cek do di imahna rada lain deui ieu. Bener kaji, bener. Barang aya awe ge dihareup biasa nama diperhatikan ku pamajikan sok di deuleu ieu mah ngabalir. Maji itu dah haram. Ji jadi heureus ieu. Kulantaran hayang jasa nyana. Asup ka dieu. Ka sia, ka dieu. Aya naon tuh ka dieu? Aing hayang nulis sia buka angka. Nulis batur aing haram nulis sia bae ieu teu naonan, teu naonan. Teu usah saya. Ibu saya incu, atuh incu mah incu urang mah urang. Ngaju kia tuh ya dari batur haram main nilai siapa dibuka di deuleu ku nya aja peot orang sia mah Gusti Allah doa Masya Allah ta'ilah Gusti Allah neleukeun ka mata urang nyahun di samping neleukeun nyahun berarti ala sabilil lihat mantak nomor kahiji yaroha wala yarau nomor kadua nayuhi tu biha ilman Gusti Allah telah tudrikuhul absar mual kadeuleu ku seluruh mata fi jamil auqat wal azman lantaran
wa huwal latif Gusti Allah teh maha lembut maha dedeh jeung manya ka para kakasina Gusti Allah maneulekeun ka mata urang bari nyahoeun lantaran Allah ma wa huwal khabiru bihim Gusti Allah teh maha uninga qad ja'akum basairu mir rabbikum wallahu a'lam